Aing euy. Nah, aya si bolot di dieu teh teu ditanya nyebutna teh cenah. Teu nanya acan. Hei. Keur naon teteh? Mang euy sok raruas ieu pager ieu euy. Rada ieu ucutan wae ninganan geus lapu kanyakal teu ku ieu ku beusi. Rek mana atuh? Lain bieu teh rusuh rek nyadap. Rek balap. Rek balap nanaon rek balap. Eta tuh geus leklok oge atuh kan nempon nanya oge mending rarampeolan ieu ngajak balap. Rek jeung maun balap teh jeung jelema deui atawa rek lain rek balap, rek nyadap. Arek nyadap di dinya cara nu teu apal. Balap kapal. Astagfirullah, nih rada ningkat hirup teh make jeung rek balap kapal. Astagfirullah. Kayak diira jadi pilot, Mang. Ilaha illallah. Iya, aing masih emang euy na sakituna mah gede pergaulanana make rek balap kapal. Lain rek balap kapal, rek nyadap. Rek nyadap kebeneran loba caina. Oh, kapal cai nya. Oh, atuh aya kapal cai mah pantes merenanda eta mah nya di belah kidul mah loba. Eta naon mineng kana motor boot meureunanya rek bakal balap motor boot gitu. Kumaha? Ilallah astagfirullah. Yo, urang euy boga balad rek eta mah rek bisi teu bisa aya di urang balad bisi rek eta mah. Iya, tukang kana kapal motor boot gitu, bisi rek eta, bisi lain rek balap, rek nyadap. Iya, nya rek balap mah ieu aya tukangna di urang bisi rek dibawaan mah meh meunang. Ka dieu geura ieu. Ieu aya nomor teleponna. Hampur aja dek init burit nyadek nyadap. Iya sok atuh nomor teleponna catet lah iya atawa telepon we. Ilaha illallah. Ieu mah lain dek balap, dek nyadap naik ka luhur naik. Ya itu mah moal ngan teu bisa main bal mah itu mah. Ada dina cai sok ieu sok mawa ieu mawa motor buta jeung eta mah pasti bakal meunang rek balap kapal. Ilaha illallah. Pan didinya teh rek balap kapal cai. Urang boga babaturan itu rek ditelepon rek dikit. Lain rek balap kapal cai. Rek nyadap. Rek nyadap rusuh. Nya ka dieu heula ka dieu ya. Komo kitu mah nya ameh ampuh. Nya ku urang kan di sinamilu ka dinya ya. Rek dinda dibingbing ya. Wat kabina-bina Kana jeung balad urang ya. Bang dalin main bal ieu mah panan. Ka dieu lah. Rek naon deui atuh rek naon deui. Iya kan nomor teleponna rek dicatat moal. Entah teu kudu pake duit lah. Mineng sok barang beres imang mah. Geus moal. Rek balik burit rek nyadap. Loba caina geus limpas. Sok nyanyawanan ngeur kudu ku alina tuh balap kapal cai mah.